Lamun urang aya dina kaya motor awak urang, maka namun misalnya aya budak leutik, nu mana budak leutik ieu teh geus hujanan belokan, terus manehanana balik ka imah, maka ieu budak teh teu diizinan kudu jadi kolotna supaya asup ka imah. Sadacan eta budak dibersihan heula, dipandian karek lamun geus bersih bisa asup ka imah. Di imah di jero urang bisa berteduh dina hujan, jeung di imah urang bisa kurang ngaboler di tempat nyaman, di kasur, musim hujan ieu mah di kasur dulu diselimutkan, nikmat. Ngecek tadi teh moal bisa tah urang asup ka jero imah dina situasi urang teh pinuh ku taneuh kotor. Taya teh ngajadikeun perumpamaan bahwa Allah moal ngijinkeun ka sawae jalma ngarasakeun kaindahan dina ibadah sadacan manehanana bebersih dina dosa. Kana ari ibadah teh nikmat, indah, bahkan teu aya anu pang nikmat pang indahna di alam dunya kecuali ngabdikeun diri ka Allah. Ngan dirasa-rasa selama urang ayeuna salat, ngaji, zikir, hampa daya rasa. Tak kehampaan rasa nu teu aya dina diri urang dina ngalaksanakeun parentah Allah, eueuna ka tenangan, eueuna ka indahan dina ngalaksanakeun parentah Allah. Eta teh diantara tanda bahwa urang masih kene bobolokot dosa. Syukur-syukur lamun misalnya orang boga dosa masih kene bisa ngalaksanakeun parentah Allah. Walaupun dina salat tan karasa nikmatna, walaupun dina ngaji tan karasa nikmatna, dina maca Quran tan karasa nikmatna, dina tahajud dina wirid tan ngarasakeun manisna dina ngabdikeun diri ka Allah, tapi masih kene diberi kesempatan ngalaksanakeun parentah Allah, eta mesti kene leuwih. Ngan andai lamun jelema terus-terusan manehna ngalaksanakeun dosa kontinu, setiap hari ngalaksanakeun dosa-dosa panu, dosa cepil, dosa hate, bakalan ngasup dosa leuwih, dosa gede dilakukeun kumanehan. Dahareuna ngasau kedanu hal haram ge dilebok kumanehan. Maka naudzubillahi min lain ngasau teu bisa ngarasakeun nikmatna ibadah, justru teu diizinan kalau ngalaksanakeun ibadah. Ketika sholat teu ngarasakeun nikmatna sholat, tuluy terus-terusan ngalaksanakeun dosa, bisa-bisa suatu saat manehna teu bisa ngalaksanakeun sholat. Dalam dihitung urang logika urang dipake dan teu make waktu nu lila, teu make tanaga nu gede, urang ngalaksanakeun sholat boga jelema anu can sholat kan bisa
paling sholat teh 5 waktu teh paling 2 waktu. Duhur tinggal, asar tinggal, subuh tinggal. Lain teu apaleun datang waktuna sholat apa? Lain teu apaleun bahwa sholat teh wajib apa? Cuma ayatna beban, ayatna horea, ayatna sesuatu anu memang anu berat ngalaksanakeun sholat. Tah maka kaberat eta teh pada hakikatna teh dosa. Dosa ngalang. Maka cek tadi teh leuleuh urang ngalaksanakeun sholat teu karasa nikmatna. Zikir teu karasa nikmat zikirna. Lamun parah deui ketika jelema ngalaksanakeun maksiat terus-terusan, sholatna ge geus teu diijinan ku Allah. Geus teu bisa sholat ya. Ngaji lagi geus teu diijinan. Mun cek tadi teh mah budak urang teh dina kayaan kotor, ya mungkin namun kotorna saeutik manya. Mungkin masih kena bisa asup ka imah. Ngan lamun bisa na kotor loba pisan, kotor pisan mungkin geus teu bisa asup ka imah. Mun tadi masih kena bisa asup ka imah tapi teu bisa kasaret na kasur, dan masih kena kotor saeutik. Ngan lamun kotorna loba pisan pura-pura asup ka imah komo sareng kasur. Asup lagi teu bisa. Maka seperti itulah ketika orang mempertanyakan kunaon orang sholat teh geura, kunaon ngaji teh geura, bahkan lobana teh katinggaleun kapaduan, maka eta teh dosa dan diistighfar urang kaum. Maka sinoba istighfar yang takut dalam menjelang sebuah dosa nama ya dina sholat kalimat karena ayat maksiat dohir, ayat maksiat batin. Jelema laksanakeun maksiat dohir, tinggal laksanakeun maksiat batin. Taya maksiat batin ngaruh. Kadang orang sholat, orang teh kurang kumaha, ieu asa teh ngadal haram teu urang teh. Asa teh urang ngobrolkeun batur teu, ieu teh nipu teu, ngabohong teu asa. Tapi kunaon ieu teh ibadah teh tan mangkihkeun indah jeung nikmat. Maka jawabannya hate. Mungkin orang geus eureun tina maksiat dohir tapi can bisa eureun tina maksiat batin. Kan maksiat batin loba. Usnudon ka batur. Kalau usnudon goreng sangka. Terasep ka batur. Ambek ka batur, geuleuh ka batur, iri ka batur, dengki ka batur. Hubud dunya dosa teh? Dosa. Kan aya hiji dosa nu mana dosa ku jelema teh teu dianggap dosa. Naon hubud dunya? Hubud dunya teh naon? Cinta kana dunya. Cinta karena pujian, karena pangkat, karena harta, karena tahta, karena jabatan, karena motor, karena imah, karena duit, karena pakaian, karena dahareun saja benar cinta aya dina hati. Tah kana eta dosa. Tah maka dosa-dosa eta nu mantap ngahalangan urang ngarasakeun nikmat dina hate, rasa nikmat dina ibadah. Atau kudu kumaha da hese diajar saeutik-saeutik dikir teh
aya zikir dina litak letak, aya zikir dina hate, aya zikir dina badan. Dan dilakukan kurang kan zikir kan letak pula. Subhanallah, 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 subhanallah kan gitu. Ya alhamdulillah. Anak pun zikir nate makan jarang. Jika sholat orang sholat, pada eling kalau sholatnya, didikti supaya eling kalau. Ya secara awam mah memang kita sholat, tapi kan hati mah kemana-mana. Nah maka lamun selama semakin lila, semakin istiqomah jelema ngalaksanakeun zikir nate. Ya nate contoh zikir Allah, 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 Allah terus dari itu Allah, Allah, mana wae atau sholawat. Kalau lama selamatnya ada terus di setiap keadaan tingkah enak sering zikir kalau take lila karasa manisna kita mulai ngerasakan manisna sholat, mulai ngerasakan manisna zikir, mulai ngerasakan manisna maca Quran karasa. Nah tapi kudu penting si zikir hatena. Namun guru masuk ngajarkeun namun urang lupa setiap kali kata Allah 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 namun dahar sakedar teh sakal gigitan Allah 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 namun guru masak teh dari tan bawang subhanallah 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 saya enak eta lamun continue kitu terus dilakukan kurang tak dina hate. Nah maka sedikit demi sedikit ya orang bakal bisa ngerasakan nikmatna ibadah. Jadi ibadah teh lain saku dohir batin, lain saku dohir tapi dohir ieu batinna. Tetap non bahasana teh aya sesuatu diberekeun ku Allah, tapi sesuatu eta geus diberekeun bakal dicabut di ku Allah. Lamun mah urang ngalaksanakeun dosa. Naon diantarana nikmatna ibadah. Da aya jelema-jelema teh anu bisa tah ngalaksanakeun nikmat zikir teh bahkan manehna getol dina salatna, getol dina ngajina sajaban. Terus manehna menyepelekan kana dosa. Jadi ibadah ongkoh nya maksiat, ongkoh kan hanjakal maksiatna loba tibatan ibadahna. Ayo terus maksiat mana dahar haram bisa berani bisa dimana serut lila rasa na ibadah mus pernah benar kita wah kemana itu orang teh kemarin mah maca sholawat tinggal nama tinggal apa rasa teh ih mana sholat tahajud teh sholat kemarin masa nikmat nama kering teh dosa. Jadi ketika jelema geus bisa ngerasakeun nikmatna ibadah dulu mana ngarasakeun dosa, maka si nikmatna cabut. Tapi masih tetap bisa ngelaksanakeun perintah Allah. Ngan namun mana terus-terusan berkelanjutan ngalakuin dosa kontinu, borang, isuk, borang, sore putih, terus main dosa. Maka naudzubillah dek kad itu teh lain saupun nu leungitna rasa nikmatna ibadah tapi ibadah ge geus eureun. Mulailah katinggalan sholat subuhna, mulailah katinggalan sholat, mulailah urang mulailah tinggalan tadi seperti itu. Maka ulah aneh ketika aya jelema-jelema naudzubillah rek mana anu kontinu ngalakukeun dosa, dahar haram terus maksiat teh mana? Tukang maksiat berat ngelaksanakeun ibadah, tah kabeuratan teh pengkalan teh. Jadi lamun itu kumaha nyalamun di rumah buru-buru gerak tobat kalau istighfar ya Allah kurang Gusti berat karena sholat yang berentu di alasan dalam meninggali karena waktu pada waktu 5 menit meninggali tenaga mereka kemudian akan gede dina 20 baca walau dengan pentas saja ini tekan ke 3 buat asal teu bukan menyarekan awas dalam sholat yang subuh bahkan ayah minta tanya sholat angger mungkin wae maka daya di alasan kecuali memang
di diri orang teh hidup terus datang ngoba istighfar kamu da puncak nikmatan di alam dunia di wati ma'arifah puncaknya kaidah paling tertinggi tapi sulit ngan tadi teh selagi orang melaksanakan maksiat itu loba dosa nu ada di orang ia bakal sulit ya orang boro-boro ngarasakan nikmat dina ibadahna naon dibalik bisa-bisa ibadah ge geus teu diizinin ku Allah. Akan hati-hati